anu ngocor ka alam kubur. Tilu dina hadis Rasul, hiji sodakoh jariyah bari ikhlas karena Allah. Dua ilmu nu manfaat bari di alam manfaat. Tilu putra anu soleh ngadoakeun taweleh-weleh. Dosa urang lamun ditimbang ibarat budah lautan, ibarat gunung nu luhur sarta meuni ageng pisan. Peci sanes ciri santri, sanes ciri bisa ngaji, tapi peci ciri lalaki nu ngabakti kayang widi. Jilbab sanes ciri santri, sanes ciri bisa ngaji, tapi jilbab ciri istri nu ngabakti kayang widi. Sanyana ta malaikat memberkeun dua jangjangna ka jalma nu angkat ngaos sarta meuni ageng pisan. Ari jalma nu angkat ngaos pibekeleun keur jumeneng, maka eta dilebetkeun ka surgana anu langgeng.